Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang nang uday sarang sim kuring Kevin Uday alias Angkus teh dina dinten ayeuna sim kuring bade midangkeun dongeng Sunda tuh maknya dongeng ti negara Afrika. Dongeng Sunda anu jantan judul Si Bogel episode kedua. Mugi-mugi ya teh, mugi-mugi dongeng anu kapidangkeun ti sim kuring ieu teh janten panghibur tur pangbebenah kana manah kanu ngadarangukeun sadayana nu aya dina kaayaan sehat walafiat dinten ayeuna. Mugi-mugi sehat walafiatna dugi ka saterusna. Yuk pamirsa, supados teu nyangkolong ting kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan. Kumaha jujung nanganaan Si Bogel episode 2 teh. Yuk mangga. Sanggeus dipelakeun deui eta batang tangkal sampeu teh. Si Bogel teh tuluy ngaleos manehna. Kacai kabeneran zamanna teh henteu di jero tengah hiji jeung imah misah gitu. Sampeuna saacana nya manehna teh saacana rek di peuleum teh rek dikumbah heula si sampeuna teh supaya henteu lamokot teuing jeung taneuhna. Sanggeus dikumbah ku si Bogel teh antuk nama si Bogel ge ngirung ngumbah suku jeung rumah leungeun nya tuh pastilah di kebon mah mungkin mun geus nyawa anu pitaneuheun mah mungkin atuh henteu lamokot ku kotor nyaboh tina taneuh atau tina naon gitu. Sanggeus ngubah leungeun jeung suku si Bogel teh umah oge teu poho eta bedog anu tadi dipake nyacagan sampeu teh di kumaha oge tas kitu diteundeun di suhunan WC jamban. Sanggeus diteundeun sampeu teh anu aya opat sagede bitis manehna teh dibawa ka pawon tuluy diteundeun sisieun hawu. Sanggeus kitu si Bogel ngahurungkeun hawu kabeneran alhamdulillahna teh suluhna teh kenging ngala ti leuweung milari manehna kamari isuk-isuk song diasupkeun heula si suluh teh. Tas kitu si Bogel teh nyokot kertas anu biasa jang manehna ngahurungkeun heula da mungkin rada hese atuh lamun langsung ngaduruk kana suluhna mah teu kungsi lila suluh teh geus hurung hawu teh. Sanggeus kitu si Bogel teh ngaleos heula naik ka tepas imah naik kana golodog anu aya di dapur. Rek naon? Rek nempo jam bisi tas jam sabaraha ai bre teh heuh bener si Bogel teh nempo jam geus nunjukkeun ka jam 12:30 beurang. Urang teh encan salat lohor kitu ceuk pamikiranna si Bogel. Sabari nungguan hawu hurung bener si Bogel teh tungtungna mah ka jamban deui ngaleos atuh apanan acan wudu.
ngaleos ka jamban tuluy wudu tekung silila si Boga balik deui tas kitu salat heula beres salat si Boga balik deui ka hareupeun hawu dumeh mastikeun eta hawu teh bener kurungna geus rata kaduruk kabeh si suluhna teh sanggeus satengahna jadi ruhay sampeu teh diasupkeun ku si Boga karena hanapeun suluh tekung silila si Boga teh ngaleos deui manehna teh ngade ka tepas imah bari nungguan sampai asap sanes tepas imah mana teh ngahurungkeun radio kita ge radiona paninggal aki na nu geus lila tilar dunya na teh nyetel main teh nyetel lagu-lagu kaleresan lagu teh anu keur kapidangkeun teh lagu dekung Sunda disetel ku si Boga teh tepat ditarik teuing rada nyedeng volumena teh tekung silila pas mainna erek diuk bari rada ngabang barung kadenge pantau imah teh pantau tempat imah teh aya nu ngetrok di luar punten cek eta sora bari rada gancang ka katrok teh rada tarik si Boga reuwas nah eta nu ka katrok teh kawasan rurusuhan gitulah pemikiranna teh tekung silila Boga teh cengkat bari nembak mangga kela kenap cek si Boga bari tekung silila ngotrakeun tulakna dibuka aya barang bre geningan Mang Juha anu katelah keluarga mah emang rada kasebeleun loba nu teu resepeun ka Mang Juha teh domeh manehna teh rada sombong bro mun ngomong teh tas dibuka pantona si Boga tuluy nanya karena kedatangan si Mang Juha nah ya non mak asa luasnya kan teh sahan we katrok teh cek si Boga lain kieu jang ujang kan dulurna si Nurmi ya ku sabab ujang masih kena dulurna si Nurmi cing lunasan utangna bayar ka Mang cing bayar ka Mang Mang geus bosan ya neneangan si Nurmi teu kapanggih wae boga hutang manehna teh 15.000 ka Mang sok jang bojang cek Mang Juha bari nolak cangking manehna teh tuluy sukuna teh nu hiji nu katuhu bari ditaekeun kana golodog ai si Boga teu masalah teuing sih ngeunaan sikap Mang Juha kos kitu cuman anu jadi teu pikaenakeun ka si Boga teh eta naha beut danggih ka manehna sedengkeun manehna mah emang masih kena dulur jeung Nyi Nurmi tapi da aya urusan hutang mah da si Boga mah teu nyahona naon nah itulah si Boga teh tuluy nembal bari ngomong nah nu ka Mang naon bat ka abi memang naon atuh nya Nyi Nurmi teh masih dulur abi tapi kan nu utang saha tagih maka si Nurmi
banyak abi makan boga naon atuh mang kamari tas ditinggalkeun ku bapak boga naon abi mah cek si Bogel bari manehna teh gagaro pipina garo-garo teu atuh ngadengi si Bogel nembak kos kitu Mang Juha kuheuh bari sesentak sesorongot ngomong deui ka si Bogel balik atuh apanan sia masih dulur jeung si Nurmi sia Bang mayarkeun bae utangna sia teh balagog sia di budak teh kos yang dicawok wae sia goblok cok Mang Juha bari rada pelotot kasih ge Bogel waktosna ningan pamirsa waktosna geuningan aduh seep cak urang teu heula ngeunaan si Bogel episode kadua teh mugi-mugi anjing orang pedang teh nya pamirsa dina dongeng anu sami dina si Bogel episode katilu ya pamirsa mugi-mugi dongeng anu kapedangeun ku sim kuring tadi teh janten panghibur karena kabu oge karena mana ya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga